Ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembakeun jalan laratan ketampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan